Dina hadis diterangkeun ku Rasulna dijelaskeun nu sok taledor salatna 15 siksaana genep siksaan dunyana tilu di waktu mautna tilu di jero kuburna mangka urang sing paurna tilu deui nu beratna dina poe kiamahna siksaan nu di dunyana diangkat berkah umurna kadua kucel beungeutna teu aya sinar wajahna katilu kabeh amalna ditolak ku pangeranna kaopatna teh duana teu pisan ditarimana kalimat teu kabagean doana para sholihin kagenep nu rugi pisan mautna teh tanpa iman siksaan waktu mautna kacida pisan hinana kacida pisan laparna kacida pisan ausna najan salaut nginumna moal leungit halahabna